Sampurasun dulur-dulur sadayana. Dina danget ieu sim kuring bade ngadongengkeun hiji dongeng bobodoran. Nyaeta dongeng si Cepot. Mangga geura amparkeun samakna. Atuh geura tenyuh kopina oge sayogikeun caneteunana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun Astra Jingga atawa si Cepot keur indit nyaba ka nagara Astina. Di satengahing marga patuanganana Astra Jingga ngadak-ngadak ngurubuk jeung kekerebekan. Nandeskeun yen eta sakadang beuteung ngarasa lapar. Teu diengkekeun deui Astra Jingga duruy nyimpang heula ka warung. Anu kabeneran mangih di eta patempatan blus weh Astra Jingga asup ka eta warung nasi anu katelahna warung ngeceuken. Sok bae tuluy mesen bakakak hayam bari tuluy gek diuk. Teu kungsi lila eta bakakak geus nyampak bakakak hayam anu dianterkeun ku ceuken. Bakakak anu gurih giringih badag jeung geus ngadengkak. Barang rek nyomot bakakak urunyung eta ceuken nyamperkeun deui bari pok. Punten Kang. Abdi teh lepat masihkeun saleresna ieu bakakak teh kantun hiji deui. Sareng atos dipesen. Hai, adi ece, teu bener teuing. Na geus dipesen ku saha kitu? Itu ku si anu di ditu. Bari nunjuk ka saurang anu keur ngabadega si Maradada. Jangkung gede awakna pinuh ku tato. Gondrong jeung barewok. Nyatana saurang denawa atawa jeger nu nyekel eta kawasan. Beu, cilaka. Kumaha atuh ceuk? Mangka kuring ge sarua hayang bakakak. Jabangan hiji deui deui. Ngagerem. Tuluy nyamperkeun Cepot bari muir-muir kumis. Coba sia. Mun si lain nyampak eta bakakak ku dewek ditampili. Mun si lain motongkeun sukuna, suku si lain ku dewek dipotongkeun. Mun si lain motongkeun jangjangna, leungeun si lain ku dewek dipotongkeun. Buset. Serius yeuh. Tek nurutkeun naon nu dilakukeun ku kuring ka ieu bakakak. Serius anjing. Bari beledag ngagebrag meja. Kapaksa. Ngarenghap semunga helas bari gap ngangkat eta bakakak. Tuluy ditongengkeun bari dilamot tungirna. Ret kasih jeger bari tuluy nyerengeh. Ye anjing. Sodi najis si anjing. Najis. Sodi si anjing. Ngomongna ngalambai eta jeger tuluy birat. Gerakan onu mabur. Hei. Adik moal. Tungir yeuh, tungir. Tah, itu bala wargi dongeng si Cepot teh. Atuh pamugi para wargi sadayana kaum dangu di mana we ayana tiasa kahibur kana ieu dongeng si Cepot. Atur nuhun, hapunten bilih seueur kakiranganana sampurasun.